wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan bade ngawawancarakan Ibu Salwan di daerah TGH. Abdi janten kameramen. Abdi janten wawancara. Abdi janten wawancara. Abdi janten nyanyatet. Hayu wang samperkeun. Hayu. Punten Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Tim kuring di kelas 10 Pak Hiji bade wawancara kanggo tugas bahasa Sunda ngeunaan sapopoe jeung ekonomi. Mangga. Tapi Ibu gaduh murang kali sabaraha murang kalina? Abdi teh gaduh morang kali teh opat. Di mana lokasina Salon Ibu? Aya di PGH Blok R2 nomor 26 RT 005 RW 36. Naon alasan Ibu pikeun buka salon ieu? Kanggo kebutuhan hidup sehari-hari, kanggo biaya sekolah. Atas sabaraha lami ieu salon teh? Atos aya 10 tahunan. Naha Ibu ngarasa bagja gaduh usaha salon ieu? Bagja hobi. Satu acan buka salon ibu damel naon? Damel nanaon tapi jantan ibu rumah tangga we abdi mah. Aya kursus-kursus ente bu pikeun ibu ngajalankeun ieu salon. Aya kursus. Kena teu bu teu aya pelanggan sama sekali. Pernah oge. Sabaraha penghasilan rata-rata saharina? Ente bisa dipastikan sih rata-ratana sih paling ya sehari bisa 500.000, terkadang-kadang yang ente bisa dipastikan sih. Dupi ibu gaduh karyawan teu? Kapungkur gaduh tapi ayeuna di handle nyalira. Hatur nuhun Ibu atas waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.